Sunda teh non sih nyaeta aksara anu dipigaduh ku orang Sunda. Anu aya nama masyarakat anu kadiekeun mah kana aksara Sunda teh naon sih aksara Sunda, naon sih ayeuna mah diajar aksara Sunda. Da aksara Sunda kan aksara anu baheula, aksara kuno. Nah nepikeun ka ayeuna bet kudu dipelajari gitu kan. Nah ku ayana jas nyaeta naon sih awalna aya jas teh nah sih masyarakat teh meuni kitu gitu kan aksara Sunda teh. Terus henteu ngamomolekan aksara Sunda, henteu ngajagakan aksara Sunda. Jadi ibaratna teh masyarakat teh ngaleungit kana aksara Sunda. Tah ku ayana jas teh salah sahiji wadah kanggo masyarakat sok sing saha wae masyarakat anu hoyong diajar aksara Sunda hayu urang sasarengan di jas oge da sanes ayeuna sanes ku ayana komunitas jas teh sanes jas mah atuh tiasa sadaya sanes kitu. Tapi urang sareng masyarakat urang diajar sasarengan kanggo ngamumule aksara Sunda. Saatos ngamumule naon urang nerapkeun aksara Sunda eta kana kahirupan urang sapopoe. Tadana pabama ya rama wasaha. Jadi sebenarnya bisa buat anak Safaka fasaza syaha jahasha. Ayu e o e sayang. Ayu e o Boleh. Tapi itu asa aya saya. Ternyata masih ada anak-anak muda yang masih punya niat nggak mau mulai aksara Sunda. Sampurasun. Sampai. Wilujeng siang kasadayana. Sejan pangkeun wastapun teh usi abdi ti Jatinangor aksara Sunda Sumedang. Ti anu ngawitanana resah ayeuna aya urang ngadamel namina teh komunitas jas Jatinangor aksara Sunda. Nah eta urang di dinya salaku naon sih wadah kanggo masyarakat oge tindakanana naon kahiji ngendalkeun ka masyarakat naon eta aksara Sunda. Terus naon manfaatna eta aksara Sunda. Saparantosna kitu masyarakat kan otomatis janten bertanya-tanya gitu. Oh nya cik atuh hoyong diajar aksara Sunda. Nah ku cara pengenalan pelatihan aksara Sunda di masyarakat umum kanggo masyarakat umum oge di tempat umum. Jadi eta teh kanggo ngajak masyarakat urang kanggo diajar aksara Sunda. Jadi intina mah ngayakeun pelatihan aksara Sunda baik secara langsung atau napi henteu. Pas bahala abah latihan navigasi gitu kan. Timur Tenggara Selatan Barat Daya. Singkat hese kahiji-hijina meureun ti urang ti dirinya lira heula gitu kan. Dirinya lira kudu yakin gitu urang kudu ya ngamumule budaya khususna ngamumule aksara Sunda lantaran lamun lain ku urang teh rek usaha deui. Terus kaduana ti urang-urang nyalira gitu ti komunitas misal aya komunitas ngayakeun pelatihan tapi si masyarakatna teh hese gitu hesean sih sesah milari pesertana teh naon da eta teh ya masyarakatna teh masih keneh nyepelekeun gitu intina mah ti pamarentah oge kirang dukungan oge gitu kanggo urang ngagerakeun
langkung giat teh susah gitu lantaran ti pamarentah masih intinya karena budaya orang sorangan teh masih keneh gitu nyepelekeun ngabagi waktu nama pengen kumaha orang-orang nah kan ayeuna kuliah teh terus ngajar teh terus ngaos terus iraha atuh waktu istirahatna gitu kan acan mah tugas dan lain sebagainya upami nyerah mah nya pengen nya ayalah saalit mah gitu kan atuh da urang teh capeknya geus kitu geus ieu tapi anger we geuning bah nanti masyarakat bah nanti pemerintah teh responna teh menyedihkan gitunya lamun cik ieu mah urang kedah langkung deui ngenalkeun aksara Sunda kumaha carana ame aksara Sunda teh langkung menarik terus masyarakat teh emang nya diajar aksara Sunda teh resep gitu kan hayah urang diajar aksara Sunda terus ngajakan anu sanesna sapertos kitu janten saleresna mah eta tantangan keur urang gitu kan kumaha carana urang bisa ngajak masyarakat non sih urang ulah nepikeun ka entos we ari kitu mah bubarkeun we ieu teh da naon atuh eueuh gunana oge tah teu yang sapertos kitu. Itu biasa dicolokkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah. Iya. Anu ka abdi diterang mah tiasa dikreasikeun kana kaos kan ayeuna tos nya diical di mana geuning kaos aksara Sunda teras tiasa misal abdi kantos ningalan teh di maskar mah mug gitu kan cangkir nah eta di dinya ku aksara Sunda aya oge nami produk misalna kicimpring kulaten sareng ku aksara Sunda oge aya teras oge aya topi ngani aksara Sunda secara tidak langsung kan eta naon sih memperkenalkan aksara Sunda lewat produk sanes lewat kurang ngomong langsung komunitas anu bergerak dina bidang budaya usun aksara Sunda teh salus nama seueur nya sanes ngan ukur geus hungkul sanes bohna di Cianjur aya namina SASC Sakola Aksara Sunda Cianjur di Bogor oge aya KUAS kan komunitas aksara Sunda Bogor terus di Sukabumi teh aya komunitas aksara Sunda Sukabumi khas Sukabumi aya oge Maskar Mikadede Aksara Sunda Karawang eta teh sadayana bergerak dina bidang aksara Sunda aranjeuna oge kan seueur nya ngayakeun di ruang-ruang terbuka ngayakeun pelatihan aksara Sunda tapi nya kitu teh ya naon sih sami sih naon masalah nama kirang peserta hungkul gitu hayu atuh urang oge hoyong deket jeung masyarakat gitu urang hoyong ngajak masyarakat hayu atuh urang babarengan gitu memulai aksara Sunda da lain lamun ku urang mah erek usaha deui terus lamun lain ayeuna erek iraha deui atuh